gara-gara dagangan sepi. Anjing darah kos kieu. Teka beli beas, teka beli dengan sangu. Tuh. Mana tuh? Padahal mah dagangan orang lengkap, kayak cau, kayak Pakistan, kayak bukot, kayak buah naga, angger we sepi. Kok itu bener ya? Pinter tuh kumaha. Mana buktina mana si ayeuna dagang sepi keneh wae. Kok itu bener udah teh. Tah, beneran budak teh datang. Adi sia koir, siksa wae. Naon tuh si Amir, urang karek datang ke sabek-kabekan. Oh, urang kadinya. Mir, si mana nginum? Emang gunaon ir? Pan mana keur ngajalankeun perintah di Mbah? Aduh. Oh, ir. Ya. Masih Mir. Mir, asa bau hasem. Naon sih sia ir? Sia bau penuh pisan si Mir. Sangkan aing domba meureun bau prengus, kan cek Mbah ge tong mandi 7 poe. Lebih tepatnya bau kada lain bau domba. Terus aing kudu kumaha ir? Aing can jalankeun perintah tapi dagangna sepi wae. Nyanggeus teh penting urang ka imam deui wae. Oh, nyanggeus hayu. Mana sih si Koir tuh datang-datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, namanya tadi wae di aing mah. Halo. Mang. Buset, eta rambut gaya naon sih? Coba adieun po. Halusnya, Bang. Gaya naon sih, Kang? Ya mahal tuh, Mang, ieu mah. Ye, ditanya gaya naon jawabnya mahal. Iya, mah. Gaya naon, Kang? Ih, gaya 2020, Mang. Di ku aing beneran ge. Halus tuh, Mang. Di, jadinya gitu. Tadi beneran di. Rumah, Mang. Nah, itu. Ya guys, Kang, yang balik ke nya. Di, si bolot teh kebiasaan pisan naik balik teh ngaleungit wae. Ayo Mir. Lila si Koir mah berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permai jang, kayak kumbah ditarik. Ayo Mir, buru. Di, ini juga dia nya Mir. Di dua gini, Mir. Mager lah, aing Korea buka pantona. Dari yuk. Jadi kumaha jang dagang teh laris. Laris naon si Amir ngalanggar pantangan. Waduh, pantangan naon jang udah dilanggar. Ngambuan tai ucing jeung nginum, Mbah. Aduh, pantesan bau asem jang.
Karena genaun jang, ulah diangguan. Bau. Kapan Mir? Ya kudu kumaha tuh. Urang kudu kumaha Mbah. Duh, pusing deui wae aing ya. Ya, abah bisa mantuan sekali deui wae nya. Enggak jang, urang pusing jang. Ya, abah boga ingu-inguan jang. Ingu-inguan naon sih, Mbah? Nah, sih men. Iya. Ya, barek bacakan mantra heula can ya. Sampai ujang bisa ningali ingu-inguan abah. Namun ningali ulah kaget can ya. Ti kaler, ti kidul, ti wetan, ti kulon. Wah, siap-siap mau kesini. Tapi mudah-mudahan mau kesini. Datang, ya datang. Apa jam? Udah itu. Bah, eta naon? Ya eta jang ingu-inguan apa? Ayeuna syaratna naon, Bah? Gampang jang syaratna. Ingu-inguan abah mah cuma buktina susu randa. Karena naon, Bah? Karena ini bukti moal. Masa ini jang? Buktina randa bisa boga anak, jang. Terus mau balik inguan aku mah, Mbah. Gampang eta mah jang. Tinggal digandong aja ya. Ini bayi make abah. Gangges jang. Ayeuna ingu-inguan abah dipasarkeun ka ujang ya. Terus ayeuna mau balik digandong jang. Nuhun, Mbah. Ya, nuhun, Mbah. Ayo naik. Ingat jang, syaratna tong dipantang deui nya jang. Ayo deh balik. Take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't. Action. Padahal mah dagangan aing geus lengkap. Saya katen, saya cau. Action. Tah, kapan aya penyet kok. Action. Action. Masih Jamir. Action. Action. Naon sih syair? Action. Siya bau perengus pisan sih Ming. Siya bau perengus tahu sih. Action. Sangka naing domba meureun bau prengus, kan aing monyet. Action. Sangka naing domba meureun bau prengus, kan cek membagi aing tong manis. Action. Lebih tepat Action. lebih tepatnya bau kadal. Action. Lebih tepatnya bau kadal lain. Action. Lebih tepatnya bau kadal lain bau domba. Action. Lebih tepatnya bau nyangges kayak penting orang kayak mana badai. Nyangges mer kayak penting orang kayak imam badai. Action. Nyangges kayak And action. nyangges kayak penting And action. nyangges kayak penting orang kayak Siap. Jadi kumaha jang? Jadi kumaha waduh. Pantangan naon? Waduh, pantangan mana jang? Aduh, salah. Duh, pusing deui wae aing mah ieu. Ya. Duh, pohok euy. Action. Dan. Wah, siap-siap mau kesini deui. Geus tenang. Mudah-mudahan moal bau sih kesini. Wah, mau kesini deui siap-siap ya. Tenang Mir, mudah-mudahan moal bau sih.
kodang jangan kali itu. Ayeuna ingon-ingon apa?